Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana. Alhamdulillah urang tiasa petepang deui naraskeun jejer carios nyaeta si Bundung Jogo Tutugan anu diguar ku Mang Ode. Atuh nu teu acan subscribe-na mangga di-subscribe heula supados kalajengan ieu dongeng langkung sumanget deui. Terus supados teu nyangkolong leuwihkan awas tos mangga urang kawitan derah karaya prung. Pamungkas umat ani hidup ulah wani ninggalkeun anu lima waktu lantaran hidup geus wani ninggalkeun tentu hidup bakal rugi di dunia jeung akhirat. Sumuhun aki tangtos baris diestopkeun pisan nedapi duana we eta mah teu kudu dipenta jauh aki ridho dunya akhirat sakabeh anu geus digubrageun ka hidup dipake ngabelaan sarta nganjarkeun kabeneran. Oge sabaliknya aki teu ridho di dunya akhirat gimana hidup nyalahgunakeun eta ilmu pikeun ngalajur nafsu umar amarah. Aki musani tandes dina nyaritana aki nanya bener-bener ari padumukanna nu bener teh di mana di Cipancar. Aki ibu Rama masih araya terus teu araya abdi mah nunggu pinang teu dulur acan. Aki teu sanak teu kadang tembak andi bari ngadadak panona ngarasa panas ras ku kaayaan dirina. Ai eta ki jantra eta mah anu haat we ka abdi. Hawa atuh ari kitu mah jeung aki oge hirup nggelis dupi eta medi lain incu pribadi. Aki mau masani ngomongna bari ngaharewos sieun kalingi ku si Medi anu buah harita teh keur ngimpi. Oh manawi teh wae yang hidup andi manehna teh teu indung teu bapa teu dulur acan bisi aki ini teu omat we mihape si Medi karunya. Oh dupi aki balik angkat ke mana gitu andi ngaranna hirup mah umur mah gaib ceuk syariat mah malila deui aki kumerenang di alam paweangan teh. Sumuhun mangga sawios si Medi mah ulah janten emutan kelarasan abi oge teu gaduh dulur ceuk andi bari ngareret ka si Medi anu keur nyegrek tibra mung paminten didadanget ieu mah abdina nuju riweuh aki masih seueur perkara anu kedah dilaraskeun janten mawa katiasa nyanak si Medi ceuk andi bari luk tungku ras kana nasib diri anu nepi ngalaman lintas harapan. Antidanan ulah si Medi mah ulah maka dibawa tuh aki teu nu keung namun bisa mah hidup we atuh cicing di dieu ari nyata-nyata di Cipancar geus teu aya anak baraya mah. Kitu saya aki namun dina danget ieu mah abdi kedah bereskeun sababaraha persoalan ceuk andi ngan inget we jalu namun sakirana naon anu rek disanghareupan teh samata-mata pikeun muaskeun nafsu leuwih hade montong. Teu pisan-pisan aki abdi teh niat kanggo ngalajur nafsu umbar amarah namun ieu mah aya patalina sareng cukang lantaran pupusna pun bapa sareng bentungna panangan abdi.
oge deui abdi sejak ngalaraskeun hiji jalma anu tos ngahina martabat hiji istri. Ceuk Andi bari saterusna mah ngabarabat nyaritakeun sakabeh pasoalana anu ayeuna keur di harapan. Ya, hade atuh ari kitu mangan omat teh sing ingat kana pepatah aki anu tadi nyaeta lamun musuh geus talu ulah dibinasa titik. Sumuhun tangtos kabides tokeun pisan. Yang iya we ya lumayan kita boga pikeun ieu pi bekaleun hidup. Cek aki musani bari kuniang cengkat ngurup kapangkengna. Telila geus ngurunyung deui bari mawa haur koneng panjangna kira-kira setengah depa maninga genclang siga umurna geus aya puluhan tahun. Iya anji tampanan sok sanajan bener si pasangan saukur haur koneng tapi iya teh bisa nandingan pakalang sanajan sakumaha ampuhna oge pakalang lawa. Insya Allah haur koneng ieu moal nepi ka boboleh. Rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan aki ku diwajangan ilmu panemu oge abdi tos kalintang bingahna. Ayeuna deui diwuwuh ku maparin jimat. Alhamdulillah aki kumaha abdi bade mulang di mana. Ya aki mah teh hayang dipulang tarima ani anu omat we si Medi ku hidup teh kudu diaku dulur lahir batin. Ngarentak panon aki musani murubut waktu manehna nyebut ngaran si Medi. Insyaallah aki ongko abdi oge nunggelis andi teu bisa kebat nyaritana kasurungku nu ngagendok dina tikoro mangrupa picerikeun anu teu bisa ditahan-tahan. Kep kana tak-tak si Medi anu harita cicing gigireuna terus sirah si Medi dirangkul kana dadana. Medi yak timimiti poe ieu Medi geus jadi adi akang. Urang hirup bebarengan sapapait sama manis nepi ka diurugan tanah beureum. Berbayi cipanon Andi geus teu bisa ditahan muluput ngeclak masuhan sirah si Medi. Mendadak kayaan teh pinuku pemandangan anu matak nyereget kana hate. Ukur jalu incu aki ayeuna nambah jadi duaan sok atuh geura ampih isuk keberangan isukan bisi keberangan ngan wayahna we si Medi mau ulah kali bawa lantaran si Medi teh tinggal satahap deui ngasahkeun jurus comot dage bisa hidup hayang nyobaan kumaha hebatna jurus comot dage mah sok we lamun aya kesempatan jajal ka si Medi. Aki Musani bari netep si Medi anu harita katempona siga nu alum bedah poe isuk rek papisahan jeung Andi. Puguh pamirsa, puguh oge Andi da geus teu kuat ku pitunduheun sarta ku emosi picerikeun anu terus nyerungkuy. Andi teu nanduk jeung we manehna nongtung nyempeurkeun si Medi anu keur nangkuban kadenge inghak sanajan teu pati tarik. Memeh ngagoledag teh haur koneng disarandekeun heula dina siraheun. Teu ujug-ujug reup lalembutana kalakang. Ngalanglang kumalayang kalembur cipancar breh kabireungeun nyeuis keur di pendengkeun jeung Yang Husein breh deui beungeut cepdana katempona menibak ketut hasum taya siruaneunan daun. Les eta leungit breh rupanya Tarsiah keur carindak-dak bari ngusap-ngusap beteungna nu kabireungeuh dina implengan menigeus menayang kawas anu sabroleun. Reup Andi peureum bareng jeung nyilesna gambaran Nyi Tarsiah barebae cipanonna kabijiekeun ku ngalingkupan
Urang bibir panon terus-terusan nyurudut kahanapeun mapayahanapeun ceuli anu muarana masuhan kana anggelna. Pamirsa sadaya, ayeuna urang nyaritakeun karna anu sanggeus mangpet di Tambak Baya teh manehna anjog ka Gunung Kancing terus bae caricing di dinya. Saheulaanan mah leureuh teu wanian terus ka Gajah Ngambung, ngarasa curiga bisi terus diobrot ku aki-aki anu sakitu hebatna lantaran lamun didengekeun ucap-ucapanna tangtu Andi teh ditulungan ku manehna. Teu mustahil lamun nepi ka bisa ditulungan teh pasti langsung ngobrot ke Gajah Ngambung. Dibarengan ku aki-aki nu ku manehna geus dipika gigis. Emang bener turupan karena teh sajungna ti Tambak Baya teh Andi langsung ke Gajah Ngambung. Kadua Ki Jandra medasi mah teu milu. Anjog kanu diseja puguh eueuh sasaha saterusna Andi ngambah ka Cisaat anu maksudna rek tuluy ka panenjoan. Ngaras geus sono ka Aki Surdi sarta si Ruyuk anu harita dipihapekeun di imahna. Nyimpang heula ka Cisaat bisi we si Jaka teh keureng megon di Nyi Eno anak Al-Rasim, tapi kabuktian di dinya oge si Jaka teh eueuh. Geus karuhan kitu mah tuluy muruk ka panenjoan teu sumpang-simpang leuwih. Puguh we anu di panenjoan teh ngarasa bunga. Utamana mah si Aki Surdi jeung Nini Uti si Ruyuk mah komo barang ningali dudungan datang teh teureun ngagalaprak bari disada. Hahaha. Sono maneh teh Ruyuk ceuk Andi bari muka pantok kurung. Kakara pantok ngab oge si Ruyuk geus nerenen satat celebay eunteup dina tak-tak bari ngaglik minangka ngabagjakeun dudungan. Sato oge boga kasono mah. Andi nu matak ini teh ulah ngamplang atuh Aki Surdi setengah awoleh. Sumuhun hapunten we Aki sanes teh emos nanging kumaha geuning seueur pisan sasekelan pisan hapunten we parantos pamela sama Andi. Teu nanaon ari Aki mah ngan eta we wati Aki ulah geus mineng ka dieu tapi hidup can aya keneh. Terus balik deui ka Tanggulun. Aduh awatos teuing Aki meureun dibujeng we atuh aya ka ditu. Andi ngebehkeun maksudna nya engke we atuh geus seureus ongkoh Aki teh masih sono keun ulah waka ular ider. Sumuhun maksud oge mawa ka ayeuna sawios enjing kageto manawi wae Aki udah sumping ka dieu. Nya ade atuh antaran Aki oge mineng ipat-ipatan sangkan Aki udah mineng ka dieu supaya hidup lila di dieu. Aki Surdi bener-bener si gambung ditinggalkeun deui. Pamirsa sadayana kawas nabae kahayang Aki Surdi teh keberuyungan ku milikna. Teku silila torojo pamardaka memang pikeun pamardaka malain ngahaja-haja. Rek nepungan ani puguh geus karepna bae nepungan nu jadi lanceuk anu geus sakitu rarempona. Gok jeung Andi teh lain deui bungana atuh Andi dina obrolanna teh lain deui ieu teu nyabit-nyabit perkara pangalaman di Tambak Baya ngeunaan patalak jeung si Jaka Rama teu matak jadi soal. Man anu diragangan teh eta tina perkara manehna anu guguru deui ka Ki Musani. Bisi aya matakna anu teu geunah ka pamardaka. Guruna anu munggaran. Malahan haur koneng jeung Pecut Barawi anu geus aya dina leungeun kumaneh ngaja disumputkeun dibelitkeun kana cangkengna. Sok sieun pamardaka tatanya anu papanjangan. Maksud teh tadi Andi teh mawa ka kamana rek leureuh we heula sabulan mah tapi pemirsa keukeuh nitah memang lalang ngadongeng wae nah kal kacurat di Janda geus kumejot hayang gerap papanggih jeung anak pamajikanana pepeurieun ka Ciaro mah geus tara dilongokan. Nya hiji poe arindit jeung Aki Jansa katilu si Ruyuk
Sakali ieu mah ngaliwat ke Pasir Banteng lantaran aya maksud rek nepungan Mentasim. Di Kadungora terus katemak baya nepungan deui Aki Musani. Tilinya mah langsung ka lembur ujung. Jadi teu kudu ka Cipancar heula hoream ku kitu nama ongko-ongko harita geus nyieun kaributan. Harita teh samemena indit ka ujung torojo Adria ngaja datang ka Panenjoan. Dadak we manehna teh nyaritakeun kaayaan ni Eis ayeuna. Piraku pa iya apanan ayeuna mah nyi Eis teh. Terus kapimilih ku batur nabet emut keneh ka abdi. Jangan di nikah oge kepaksa eta mah. Tetep we ka jangan di ayeuna mah nyi Eis teh ibarat peplakan anu tara kaceboran sanes kitu Pak. Tetep teu sae nukang nonggoan kacaroge. Allah pasti kalintang beduna ka bojo anu beungeut ting hareup ati mungkir kacaroge. Kemah moal penginten ari tos senang mah bawa emutan ka abdi anu sasatna jalma munjang-munjung teu puguh hulu buntut ceuk Andi. Popokana siga anu megat raratan. Lahir kitu seteh. Tapi ari batin mah naon anu dicaritakeun ku Adria. Ngorehkeun deui tatu hatena pating sareset. Ngaheurinan deui hatena. Teu kitu jangan di eta mah saur emotan ujang we. Cekap aya ayeuna mah sebatkeun we naon kaprayogian Nyi Eis teh. Kieu jangan di anjeunna teh bade dicandak ngalih ku carogena kaleles. Tapi sateu acan hoyong hoyong penak heula sareng Jang Andi. Saloh we mah cenah wartoskeun we mah tiasa kitu Pak. Teu sae kitu deui mendakan isi anu tos kagungan caroge. Allah teu suka kanu kitu teh hawatos atuh. Mohon jangan di tepi hawatos eta kumaha atunya. Sanes watos anu kitu mah Pak, tapi ngagebruskeun. Komo deui upami Pak Haji atanapi jeung Husein Uninga. Bisa kumahaeun atuh sareng kumaha engke pandangan tetangga. Dan remajar abdi ngoromeo pamajikan batur. Cakap watoskeun we teu bependak kitu. Mohon saya tuh pami kitu mah jangan di bapak ge bade permios pilih ka bujang wengi teuing sareng ieu teu wawartos heula deui ka Pak Haji milariana bilih milarian. Mangga Pak iya mangga Andi nembalan pondok sedengkeun hatena mah ngarasa nyeredet oge milanya ireunga Adria anu mentingkeun datang ku kitu nama meureun memang bener Nyi Eis teh miharep papanggih jeung manehna. Tapi Andi tingin kana pamandanganana mah ieu ngarempak papagon agama. Sabab ayeuna Nyi Eis teh geus lain-lainna deui pikeun manehna. Sanajan bener nikahna ka Husein teh sasatna dipaksa direremokeun Andi geus gilig dina hatena rek ngubur sagala anu aya patula patailina jeung Nyi Eis. Turi jalana harita Andi geus nepi ka lembur ujung. Dina papanggih deui jeung Nyi Tarsia anu ayeuna mah geus tembong sidik beuteungna anu melengeu teu bisa dibunikeun. Peutingna Andi cicing di luar dihanapeun tanggal sawo dibaturan ku si Ruyuk salila-lila. Ukur ngajentul bari pikiranna mah kumalayang ka mangsa ka tukang. Imet dipapai ti mimiti panggih jeung Nyi Eis segala kaendahan anu harita pernah kaalaman kiwari. Ukur ngaguratkeun raheut tina hate anu moal bisa diubaran. Eis sanajan nepi ka dirurugan taneuh beureum katresna sinareng kanyah Kang Andi malaas. Gambaran diri salira anu salawasna ngancik tina figura hate Kang Andi moal bisa dipupus. Ieu takdir anu parantos dikoretkeun ti ajalina anu kudu ditampi ku
urang. Andi ngagereneng nate siga anu balik ngajak ngobrol ka si Ruyuk anu harita keur cineten dina tak-tak. Red kana panto ima anu melenge Andi ngarasa kaget lantaran sidik tadi teh dipeuneutan jeung manehna cengkat maksudna rek papariksa barang gok kagolodog nyampak nyitar sia keur liuk. Geuning aya itar nah tacan kulem da acan Kang Andi. Ari Kang Andi mulih di mana? Di Pengker nih sana tanggal sawo bari nyarios sareng si Ruyuk. Geuningan nyitar terang rai banget Andi karasa pernah panas sok sieun we nyitar kadenge karena naon-naon anu tadi kumanehna digerendengkeun memang tadi Andi teh gegerendangan sorangan. Sorangan we sanadayan nya harita ngomong teh dibaturan ku si Ruyuk. Kalarasan we tadi waktos naroskeun ka Abah Kang Andi sauna nuju di luar cek nyitar sia bari mome tungtung kabaya siga nu keur nengtemkeun hate. Atuh kadangu nya segala gegerenan Kang Andi anu sasatna harita teh keur ngalilindep nyitar sia rada reuwas oge sieun ngebalukarkeun akibat anu teu hade sok sanajan manehna teh lain rek ngubaran hate dina ngebrekeun eusi hatena anu ti heula pernah ditepikeun. Lamun ti beurang matang tuh bakal atra euceuy beungeutna lantaran segala ucapanna kadenge ku nyitar sia. Atuh Andi dina ngebrekeun eusi hate ka nyitar sia teh lain keuna paribasa nyeri ku awewe mah kudu diubaran ku awewe. Lain kitu. Ieu mah samata-mata rasa kanyaana dumeh nyitar sia nepi ka ngalaman nasib anu sakitu pika sedieunana. Semuhun kamari teh aya Pak Atia ka dieu. Sauna dipewarang ku Nyi Euis. Aya Paryogi sauna. Nyitar sia kalah nyalenggorkeun. Mohon kalarasan kamari satacan mios ka dieu. Ka dieu teh tepang heula di Panenjoan. Sana pancar. Nah kumaha kitu. Mohon kapan kamari saur Pak Iya anjeunna ka dieu teh. Pewarang ku Nyi Euis sauna mah Nyi Euis teh hayang kenal. Heula satacan anjeunna dicana kaleles. Itar mah mung ningali lahiriah teu ngimutan ka mamana. Asal pangerwe atuh sanes kitu Kang Andi mah gawok nadunan. Lepertos anu harga geuning sanes tahan harga upami kengeng disebatkeun oge tahan gogoda margi ieu teh mangrupi hiji rencana gogoda anu balukarna bakal ngaaibkeun diri Kang Andi. Pira kadar mung tepang hungkul mendakan istri anu tos dipimilik batur bari ku cara teu wajar itar tangtos hal ieu teh waktosna seep waktosna pemiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng sunasi buntung nyebut tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.